Gusti, irahanya orang siga batur hayang itu hayang ieu karing ngagesek lah ari urang hayang itu hayang ieu ngan ngagesek dada we. Sabar Ici, sabar. Neng neleng nengkung gera gede gera jangkung gera gede sia teh Jon ame tereh ku aing dijual nya. Ceuh, buat biakeun nya ame tereh gede mah bisa ku aing dijual maneh teh heueuh. Nya. Ih, urang rek init ngarit heula nya, karunya domba teu diparaban make teh gandeng biberelean wae. Mang akang jana sok we urus domba paraban mandian ke lamun bade kulon ge sok we di kanang dombanya. Ae ka mana wae maneh teh ngomong teh nya. Emangna urang teh domba? Atuh da nya nu diperhatikeun teh hayo we domba deui jeung domba. Keun we antep pamajikan kalaparan mah. Bongan maneh atuh da Ici. Dulu itu eta si Jana. Nah jadi nyalahkeun urang si Jana. Heuh da maneh teh beki jukut. Har, ari si Jana boga pamajikan manja-manja cantik geus siga sangrini kieu. Pek disarwakeun jeung domba. Ditanggalkan jukut. Ih, Geuleuh tuh da. Keur sagala mararahang kieu teh. Dah ieu mah. Adon hayang meuli bedak tuh 300.000. Sok mararode wae maneh mah Ici. tah nu kieu ye nu teu gaul teh. Kapan urang meuli bedak mahal teh keur modal. Modal naon? Ya sugan we tuh produser ngaliwat. Panari banget geus jiga artis kieu mah sugan we diajakan main futsal. Main film. Jadi artis terkenal loba duit. Ngahaya teh nya meni luhur-luhur teuing segala rupa-rupa produser teh. Geus aing rek ngarit. Kieu aja nak. Minta duit keur meuli beas. Lapar ye can dahar. Letakan we tah Ici wedak. Wedak dibeuli teh. Dengarlah aku, suara hati ini memanggil namamu, karena separuh aku. Nyiranda, anjing, gak ulah Nyiranda. Kenapa kasih jangan ulang-ulang didinya di saung? Jana, kunaon ari maneh? Ulang-ulang siga nulungit batu ali. Lieulah aing mah. Biar kunaon? Saya teh mabok Jana. Lain kitu, urang teh lieur oye. Pemajikan urang ngan sapopoe teh meulian wedak we hayo. Tadi giliran meuli beas. Nyebut teh naon? Eueuh duitna teh. Nyawayah naon atuh Jana eta mah bongan maneh. Tuh geuning, maneh ge kalah nyalahkeun urang. Nya eta mah bongan maneh kawin si Ici. Coba baheula mun kawin jeung domba. Model malah meuli beas maneh teh. Heueuh nya. Naon bet urang peulan teu kawin jeung domba nya? Tak eta. Kabayang Jana maneh mun kawin domba terus anakan. Ke anakna calutak siga maneh. Kumaha kitu? Nyang kita anak maneh ngaguran bapana kieu. Jana. Tapi dah heueuh kaduhung aing teh. Bener-bener kaduhung da kawin jeung si Ici teh. Nah aku naon gitu. Sakitu banget ayaan, kulitna koneng. Sauntu-untu lu koneng kabeh. Heueuh da kitu-kitu ge si Ici mah heuh. Umur parab. Nya Jana. Yeuh leutik-leutik kitu ge da sakali daharna mah beak dua boboko. Udes kabeh jeung boboko-bobokona.
Gitu segala we hayo dibelian bedak krim siang malam pagi segala dibelian giliran lapar bingung duit banyak jangar bener aing mah kaduhung ieu mah kaduhung kawin jeung si Icih teh bener cek maneh oye mending kene kawin jeung domba daripada jeung si Icih mah. Oh, gitunya. Heh Icih sayang Balik ka itu sia, balik. bohong atuh Ayo Cih. balik sia gawan Iya, ka itu atuh, Cih. kawin bikin domba sia teh. Nah, ari teh jana. Action. Nyangke anak mae teh ngogoran mae teh. Jana. Ini sok we seri tapi ulah melong ka dieu we. Jangan. Kitu we sok. Sia, nya seri tenan naon. Gitu Ngan ulah bari sabare melong ka dieu. oh gitu tina kitu atuh Action. gitu Nyangke anak mae teh ngogoran bapana kieu. Jana. Tuluy. Jangan anjing seserian we tuluy we gitu. Siap. bae gitu ke Action. gitu sok Nyangke teh anak maneh ngogoran bapana kieu. Jana. gagal